Sorangan wae ulin teh. Woi, Sorangan taruh wae. raboan. Seger. Alhamdulillah seger. Bernaon rek ka mana? Itu mau amparan. Teu mawa genah keneh kieu Eh, tiis. ai carita cenah arep naon papahare ieu teh. Papare Ah eta. iya teh Moal naon maneh? Maka Aduh, eta naon euy? pasti nyaho maneh mah, tapi teu nyaho ieu batunya. Lain kok dibungkus gitu. Ye, tradisional coy. Tradisional. Iya, yo hayang nyaho. Zaman Walanda mah masih kos kieu we palastik. Ieu teh naon daun jati. Daun jati. Baheula mah sok dipake ieu meuyem. Peuyeum. Kan peuyeum ketan kan. Peuyeum ketan. Wah, gagah kudu di posting-posting ieu. Posting sok. Orang mah orang Sunda masih mencintai tradisi Sunda. Ieu sina naon ieu? Ya, Anjir, dijamin. keju, euy. Enak tuh. Walah, Nah. keju. Keju mozzarella. Mozzarella. Disip teh. Mozzarella. Aduh, son desip heueuh. Tah mozzarella. Sok sebian raos dah. Ieu combronya. Ya lain combro. Naon ieu? Jomblo. Oh, jomblo Ya, urang jomblo. Nah, tuh aya siruman euy. Sok raosan enak lah. Lah, gagah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau barik lana. Heeh. Talangan mana? Barokah. Ya raos. Duh, lain. Ieu teh urang di mana euy? Bandung makanan. Oh, di Bandung. Heeh. Hehe, urang karak ngeuh euy atuh. Lu aing ibu euy panjang teh. Kawaran tuh itu. Saha? Di ditu. Sugaya nonton itu. Kawaran lah nya. Saya ngelai lu. Jangan Yangin sih. baik. Nah. Keju mozzarella ka begitu disip. Duh, Kan tadi mana ngomong ka orang nelpon cenah. Heeh. Sur, urang pahare cenah nya geus urang mah ieu, da eueuh sangu mah. Kun wae geuna kana nu kieu Soalnya seueuh. pemajikan urang mah eueuh. Da eueuh ka bogo ge. Jadi urang mah Ieu di Bandung Barat teh kerusum hujan katanya. ya di Purwakarta geus hujan. Kerusum hujan Purwakarta kayaknya. Tahu wae nama keusum. Ieu teh urang teh kan ditanya ngabahas tentang Naon? naon sih Naon? Wisata naon? wisata nu aya di Purwakarta. Itu nyambung. Nyambung. Aya di Bandung Barat ya, di Parongpong. Ari ngobahas wisata. Sok coba. Wisata ieu wisata alam. Heeh. Guys, katingali teh guys. Tuh, ini sampe Sampe alias singkong. Lamun bahasa Inggris nama singkong. potato sih. Oh, potato mah Iya. kentang. Tentang naon nya? Bahasa ieu nama Inggris teh Anjing. oh deui euy padahal pernah meuli kitela. heeh kitela Ketela Oh, ketela ketela. dibaca nama ketela. Hmm, Ketela teh eta Mantul. geuning ayam ketela. heeh. Nah lamun ieu namina jomblo Tombro. oh jomblo Heeh. berat maksudnya Maneh teh iya mah. mah jomblo coba orang pecak jerona jomblo lain bawa duit Jerona aya hadiah. uh Wah, jerona burum. jerona berem Jerona cabe eta mah. cabe imah lain jomblo penipuan Aya oncoman tah, oncom saeutik. sama seetik enak Tah, lamun ieu koneng. Naon koneng? tong bukannya tuh Dawala koneng. Aduh. nah Ini. tahunya enak Heeh. soal tuh Naon? tempat wisata di dia nu deket di mana naon Deket. Heeh, urang teh kamari teh kan tos di mana kamari Cianjur. Cianjur. Kamari Cianjur. Terus enak nguriling ke Bandung dan Bandung. deket. Bandung Barat jeung Cianjur mah berarti maju baliknya maju balik ke Bandung berarti Barat. nyasa sapoe deui urang mah saminggu Sapoe deui 2 poe ngaco. Hah? 2 poe. ya ayeuna Heeh jeung ayeuna. yang suka Oke, dia poe tinggal ka
daerah Mana? Bandung kan ke Subang Ciaterkeun kadinya ge deket ka Ciater. Ayeuna di Bandung Barat teh aya naon wae nya Oh, deket deh. wisatana. Kok orang teh cenah niat liburan saminggu. Tapi kalau wong wae liburannya kumaha sih? Apaan yang tempat Si Asri. Cuman kan hayang tempat wisata tuh. da kemarin ge amprok sih urang jeung si Asri Eh, di eta tah di mana? Di di warung. warung. Mana mah eta mah si ieu Asri tukang naon? Tukang ieu lotek we. Lain Ada kamane tukang lotek. wisata Bandung. Sok deket. Bandung Mana orang liburan di kieu wae. Barat Batur. kemana? Hanya kemana tempat wisata? Kemacetan. Mah bisa selfie. Ngadu dong. Kan update. Tuh, aya dusun bambu. Nah, Iya. coba cik bacakeun dah. Daerah Urang mah mananya? kurang jelas. Bandung Barat. Mana? Mana eta? Curug Cimahi oge. Cimahi Bandung Barat ngaco. Oh, heeh. Oh, itu ngaranna. Udah maneh-maneh yang ada di dieu salah. Wisata Bandung Barat. Tuh, diklik. Oh, iya dusun bambu. Pagigirkeun. Bagi gitu kumaha? Oh, kieu Tadi kuduna mah. bae. Piraku ieu. Guys, enon oncom. Somro guys. Kala ieu asa teu salah, Naon? diskon 40%. Diskon dagang baju berarti. Nah, ieu wisata apa jualan baju? Jigana diskon teh untuk harga tiket masuk jigana mah. Tapi di dia tiket nanti 1.625.000 tiket naon? Jeung inget bener jeung nama. Penginapan. Soalnya di dia kan aya naon jiga naon pila-pila gitu kan nya. Dusun bambu mah jigana penginapan, tapi dia promo cenah. Oh, promo penginapan berarti. 880.000. Dahara jeung naon nya jeung kieu we. Nuk ieu ya. Mal aya eta mah. ya. Nu kieu mah bieu urang menang manggih di Lembang. Nah, ieu batu bambu hungkul nya awi hungkul. Ini ada apaan kamarna ke tina awi. Oh gitu. Di sana menang kengkekan. Lamun ieu lamun leumpang, Heeh, raket kana teh. Euy, heeh. kabeuheulan sia. Kabeuheulan euy pokok Coba itu di mana deui euy nu aya euy. dusun bambu paling deket mah. Dusun bambu guys tah yang nu nu pernah ka dusun bambu. Sok tah amang deui atuh kadinya nya. Kan naon bae sih bambu. Ya, nanti kita insya Allah lah sanahnya ke dusun bambu. Oke, saya mau beli bambu lah di sana. Oh, Nah. dusun bambu. Ai dusun naon artinya? Dusun teh desa. Desa bambu. Bambunya awi. Awi, berarti desa awi. Desa awi, mun di Purwakarta ya desa Selaawi. Selaawi, ya. Berarti sarwanya. Sarua berarti itu jauh beda. Beda lah. Jauh beda lah. Tapi loba Loba. barang-barang anu bisa dijieun tina awi. Contohnya naon? Contohna nya model tah ieu ye. Naon Kak? Ya awi ye. Kegunaanna keur ngayekeun leungeun golek. Terus aya deui tah ieu pagernya, pager gede kan. Terus aya deui naon nu tina awi. Naon? Carangka naon kanang hayam teh, carangka naon Boboko. heeh boboko tah kan. Ka mana Loba. sakadar boboko? Naon? Mana sakadar boboko? Naonna? Mana sakadar boboko? Boboko. Heeh. Boboko naonna? Boboko. Jerona boboko. Aja dong. Teu hayam teu, ora. Mojarela, kamu geus desip. Mong para domba. Pot tare wae, pot udang. Liburan tuh. Bosen jeung liburan teh. Bosan liburan wae lah. Leuweung wae. Leuweung liburan. Aduh ini rambut saya euy. Aduh. Tuh sih atuh euy. Ora telak-telak mah mana asa sarua bukna. Naon? Sarua urang ieu pan geus janjian. Dicepol sarua. Nah, orang cepak wae teh aja. Juga armet lain urang mah. ABC nih. ABC. Naon? Anak baru. Lain. Armed non ABC naon sih? ABC. Ya abjad ABC. Ayo. Assalamualaikum guys. Gitu guys di sana ge urang.
non berjumpa dengan saya Dawala yang ada di yang ada di Bandung Barat ya. Selamat menonton juga. Hai. Dawala Lovers ya. Dawala Lovers. Cepot loper. Ya cepet lapar juga ada ya. Cepot lapar. Lapar. Dahar. Aduh. So, kieu nya. Mahal. Tinggal lihat tuh tukang. Nya Meujeuh. Kan can ayaan. Jagongna eta. Aduh. Mun aya mah jigana di dia siapa di meureun jagong. Kajeun teuing sare ieu ge orang camping. Kayak diberi kebukana. Heeh. Kajeun teuing. Lain ieu teh wis non hese ieu. Hese mah. Hese hayang kepelakan di logo. Hese Kukeluk kalau mana. Nah, babana meuli wae. Mana meuli wae geus jadi kadang-kadang jagong oge bibit tuh Sireum. Atempo teh sireum. Sireum talajig. Nah, talajig lain. Aun mah talibug ieu mah. Ieu nya sireum ge. Maka orang beki betul juga sireum gitu. Garatang sireum mah. Bae lah sok berbagi urang mah sok beuki mah. Permisa beuki sok ka dieu. Sok ka dieu. Ajleng sok. Naon tadi ieu? Hese nya. Hese eta mah. Hese di mana namanya? Geus hese ku kebluk. Ayeuna kaleuweuk bararangga. Benar. Kadang-kadang kan ngulikeun Benar. boga tanah teh lain mah diuruskeun ku sorangan. Dijual. Lain dijual. Boga kebon teh lain diuruskeun. Lobana ngan tepang nguruskeun we kan nyawa kudu nguruskeun teh di pan. Pake nya modal kieu pepelakan jati gitu kan. Jualan boga na teu nyaho pan. Harugi-rugi maneh gitu kan. Lain ieu ngomong-ngomong urang teh beres di parongpong rek ka mana deui teh? Katanya pada ka dusun babu. Ya eta mah geus lumuk. Ieu mah ieu samemeh ieu mah samemeh kadinya. Kamari. Urang mah dah hayang ka warung. Oh, beli cai. Lain. Banyak poho beli cai euy. Lain. Non heuh nya ku zaman ayeuna nya ku bebeelian gitu. Kok geus loba sia anu mah babari praktis. Praktisnya. Oke ge malahan tuh ku sireum. Bae. Nu kieu ge malahan mah geus loba non onglen non. Olen. Onglen. Non onglen heuh eta lah pokoknya kitu nya. Jadi ku kemajuan zaman sih. Kurang kedah hargana. Masuk atuh. Sireum. Jadi ku kemajuan zaman teh nya geus praktis anu Praktis. kamari nya urang mesen eta ngajaran teh make eta non make aplikasi ieu. Kan make nya eta Gojlag Gojlag. Eta kalau disebutnya ada aplikasi Gojlag nya. Soalnya loba kan eta mah pihak-pihak gitu kan ya, pihak palen. Pihak gitu online. Kan gitu. Golen berarti nya. Eta apa namanya lah. Kamari teh urang teh ieu non mesen naon mah Senawan. buntil daun sampeu teh nu diangeun nu di talian teh baruleud geuning buntil Di Padang teh. Heuh kos kitu Sabaraha angeun buntil atokot murah baraha ngan sabaranya sabungkus teh ngan 8.000 gitu ongkosna we ngajedi baraha 10.000 ih geuning untung eta maneh mah mending naon urang kamari nya kan jauh heuh ieu mah sameh ka dieu jeung maneh pernah boga adi urang nya hayang permen susu nya teh heeh urang teh bingung Gojek we da hoream teh nya murah sia baraha 5.000 naon permenna beli permen 2.000 ongkosnya 2.000 murahnya ampun ting ge heuh eta tuh kayak alilin salah tahun mah jeung urut ngepet ya bencingan nama tempel kan dia cenut selamat ulang tahun ieu mah lilin we separeum da lamun teu salah mah adi Allah bahaya euy ieu naon bisi moal lilin biasa ieu mah lilin biasa pan ulang tahun urung guys ka tempo itu heuh nya teh Arman kaya aya ngaras mau bareunit iya yang masalah bareunit bisi aya kadian wah mari oke
lain ieu jadi pertanyaan saya lilin di dia nama nu aya nu ka dieu bebek berenang ulang tahun waduh aing dileuweung ieu eta paur orang kumaha beuh teh nyarita naon tadi online permen orang mah permen meulina 2000-an we ongkosna 2000 we mahal ongkos nya denguk nya eta beungharkeun saha sih gitu beungharkeun jelema enggak jadi waktu aduh berawang heula tak urang mesen ieu urang mah karena eta teh online teh tapi lain nu dikirim ku Gojlag lain ieu mah non mesen ka aplikasi ieu geuning model non aya ieu geuning buka warung aplikasina teh buka warung terus teh aya naon ieu non motor tuh kali ke wisata juga nama coy juga nama motor wisata pangliwatan itu wisata iya wisata naon kebun jagung heeh kedai iklan tapi tukang nagihan namanya sih tukang kredit tiga nama lain yuk atau mau kamari orang mesen ieu naon ngaranna teh alah naon ngaranna teh paranti ieu teh naon mesin cukur mesin babat iya mesin cukur buuk nanti cukur pesan orang teh nah mohon maaf pesanan anda tidak diproses dikarenakan limit duit nah bener gua juga nama duit lah soalnya kan make eta orang teh make kartu ieu gaple non digesek non atem kartu kredit atem oh eta ATM atem terus make eta orang limit duitna gesek orang teh kan ieu na teh non di transaksi nanti kan karena ieukeun kana non ka supermarket adinya kan atau malah maaf Pak cenah kartu ATM Bapak cenah limit limit naon kan Mbak limitnya apaan dia cenah habis saldonya oh ya udah saya beli saldo aja cing teh eta do boga ieu non supermarket kakak seserian ka urang cenah emang sih teh mikir pulsa beli saldo udah urang teh nyaho nya anu dipesankeun ku urang naon cing helikopter kira aku bisa mulai helikopter nya eta leutik nya depanan tapi non nu penting mah urang kabeuli lah helikopter nya jika sehari ini ya kabeuli helikopter ieu nu beuli beak geus lah mun hayang aya lokan di imah yuk di mana di imah sah lain ya ngomong-ngomong medem kan aneh kali itu teh ya kemana dusun bambu yuk kulantaran sore mah rame ubah orangnya orang membunga mah nggak ada buka pengajikan ayo lain berarti itu orang teh sesuai lah oke berarti sakitunya pemirsa sadayana nya mungkin inilah banyolan kita yang tidak seru baik dan mungkin yang tidak pernah naik-naik gitu aja dan yang penting jangan lupa buat kalian tetap subscribe channel ini dan tetap pantau channel ini juga terus di like share. Terus di share komen mah data penting terus ya nya di FB kita ada FB FB-na naon tanu nyepang si ieu nya lain urang channel ya kita nggak pakai 28 karena di FB itu kan nggak bisa pakai angka ya jadi Surya channel orang ya nanti jadi, semua kegiatan kita ada di situ ya, kita akan share ya nanti kita share ya silakan share add ya di add dan ke oke mungkin saya mau closing dulu ya apa itu closing tutup closing tutup tokona tutupnya oke mungkin segitu saja di Surya 28 channel saya Muhammad Yunus, aktor yang tidak laku. Oh, aktor, banyak aktor? Aktor, iya, aktor non, pemeran yang tidak laku dan tidak pernah naik. Dan ini kreator yang tidak kreatif. Gak apa-apa. Jadi, kumaha? So
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupanya di subscribe. Oke, Oke, ayo. subscribe. Yo, ieu pengawakeun euy. Bawa tuh. Gulungan heula kudu picun atuh. Wah, jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sembarangan sampahnya. Kita harus menghormati ya. Iya. Itu rokok jangan dibuang. Ini jangan, ini. Oh, jangan dibuang di bawah dong. Iya, dikenyot. Enggak, saya enggak berani ngenyot harapun kamera. Tuh, ini digulungin saja ya. Karena tidak boleh buang sampah sembarangan ya. Woi, dakuan. Orang geus kuat. Yang naon? Ayo katai. Aduh, si eta kakalumpat. Ini tidak boleh buang sampah sembarangan ya.